Aduh. Usaha, ngaranna usaha. Geus beak bengkak usaha mah. Aduh, ampun teh di haji segala rupa ini geus hayang melak genjer. Batu rame genjer. Batu rame eceng. Ampun aing haji jadi usaha teh jadi nurutkeun wae batur. Buka pikiran sorangan jadi nate. Ayeuna batu rame genjer mulak mudik. Ampun teh ngeunana. Ampun teh Loh. Sudah ada cai hantu haji teh. Adena aya sumur ieu. Mang Imron teh digawena ieu ku Haji titah nyusul Mang Imron ieu. Alah, di mana sih? Buset, kalau ieu sangkieu gawir teh aing ampun ini rese nyanan. Aduh, alhamdulillah ngeunaheun keneh ya. Cai sumur mah seger keneh. Can katularan ieu sugan. Bangsa kimia nya naon dah. Aduh. Ka mana deui? Si Kandil teh nyaho cenah dek nyusul. Wah kieu can datang keneh wae. Nu bongbong dulur haji atuh mun disang ngeunah-ngeunah. Andi hilang sing Loh. Seger cai sumur mah asli keneh sengit deh. Kemana di sigune teh keneh wae. Nek nyempo domba ya di paparo di tetangga mana mun cenah di dieu di cangcangna mana si domba teh. Geus barat tahun aya 3 tahun mah maparo. Teuing jembaran teh ya maparo domba. Itu sih kana mah tuh golontrang-golontrang mah. Iya mun kudu di pojokan, di itu kudu dibersihan. Usaha jadi turut munding. Batur genjer ngilu genjer di haji teh aing. Rupa-rupa we atuh usaha mah tuh beda-beda kahayang mah. Aduh, bararingung aing ieu. Sagala naik usum ayeuna ieu. Minyak naik. Sembako naik. Bensin ge ngilu naik. Aduh, sagala ka monyet-monyet nararaek. Eta mah monyetnya. Aduh, ampun, teng dipikir-pikirnya. Giliran we aing dek naik ka mana budak. Malah tajah teh je dauh duit. Ampun. Nasib. Aduh, ampun teh Si Kunil teh ka mana deh? Ampun teh wae kieu can datang keneh wae lah. Iya, ditanya botan jero yo ka ditu tuh. Babas-babaskeun kalian si Kunil. Man wae tibang ulau-alau, masalah datangnya ke alau iliw. Ampun aing gitu teh mah mangna jelema rupa-rupa. Nah. Si Kunil teh ka mana dah? Aya kadi ngajakan ngalabelut ya. Bane aya anu tuh menang-menang. Gua siki belut lah. Sedap jika nanti dicobek di limoan. Itu sedap. Pakai limo. Rada karasa kieu kanu pinggang teh geuning aing mah aduh ka mana ieu Mang Imron teh nya aing ampun Nah, datang si Kandil ya ulau-alau ya. Pusing ngenkeun. Biak bersih wae bebas-bebaskeun aya dina kocok wae kieu karak bijil. Diogok wae ku haji mah ayo ogok ji. Beak ku aing pokona mah ji. Ka dieu nil, ka dieu ngadeukeutan nil, ka dieu beak ku aing ayeuna keneh. Pusing wae Itu sih gana mah geuning budak anu ngangon. Ka mana kolot teh cenah? Budak tangari-tangari di poe. Cek. Ya. Ka mana Bapak? Aya di imah Pak Haji. Aya di imah. Aceh jadi ngangon gantinya? Nya. Oh, mana udah mana? Tuh. Oh, Wah Haji nempolnya? Nya.
Wadi mananya doang, kosong melopong. Alau, Mang Imron menijau sih Dah. Meni jauh-jauh ke mana wae ah. Lempang jauh cibitu Atuh meni lempang. Lain ngojek kadinya. Kadieu lain ieu tah. Na ieu tah, kadieu. Alau aingnya. Diuk lain eta diuk. Diuk lain diuk. Iuk na ieu. Kayak bantuan macul ieu nya. Bantuan macul. Kumaha? Ieu tah macul ieu tah. Oh, maculan gagalem. Lain macul suku. Alau aingnya memacul suku kieu geuninganan Mang Imron mah Ya heuh atuh macul gagalem kunaon sih aduh. Aya kanil aing ah. Aing ah. Teu mana naon? Ente pugu aku aji tadi bawa naon geuning Duh, aing ah. Ih, Haji ka mana ya? Nah, mumpung Haji ya, si Kanil bakal disiksa. Anak ieu Nil. Ya, cekel bajuna nya. Ku Mang Imron diajarkeun nya. Diajarkeun. Tah, turun ka dieu turun. Ka mana? Tah, turun na itah. Tah, turun heulan meuni hese suku teh meuni. Ngalah meulit na eta. Alau turun kanu belok kieu geuninganan aingnya. Menumbung belok kayak kuli mah kudu daek kana belok. Tah, pacu. Pacu ieu tah, tah. Ieu lain. Eta mah genjerna ulah. Tah, ieu na, tah ieu diangkat ka dikeun. Oh iya. Iya, seperti itu. Alau aingnya. Pura-pura jadi bos dia keur kieu mah mumpung Haji ya. Ya, bagus itu. Kieu. Angkat ke sini, angkat. Dimelayukeun Diangkat. Angkat. Aduh, aingnya. Wah, tedekeun bonang kaneuna geuning aingnya. Cenah page. Duh, aingnya. Sok, angkat. Angkat. Aingnya tedekeun bonang geuning Mang Imron. Nyolomon. Heeh. Duh, aingnya. Aingnya. Tah, tincak. Tincak. Ya. Emang page gitu. Pageuh, mengromron Mang baron. Enggak benar. Angkat na ieu na tah. Diangkat. Ku pageuh ini atuh ngait kana naon sih? Si Kanil pagawean enggak? Awas kade. Dah. Aduh. Borong suganan deh. Ngagoler na eta geuninganan. Dah, aingna. Dah, siap. Kanil dah. Ampun teh aingna si Kanil. Iya si sebut senjata makan tuang teh dah. Aingna na bener nah atuh gawe teh. Aingna. Duh, aingna si Kanil. Nah bener ieu tah. Mana? Duh, aingna ulah na ieu mah pageuh ieu teh bedian tah. Tah nu na ieu kade katincakan genjerna. Duh, aingna pagawe. Nah, rese pagawean teh. Tah, ieu maculan ieu. Tah, diajarna ieu cenah bener na Nil aya gawe teh. Yo. Maha. Sok diajarkeun heulan. Maju dari sana tah buang. Terus. Tah, buang ka ditu. Tah, terus. Gitu. Kade teh lalaunan. Ulah alawe. Duh, aing digeret. Dike. Kalilaan mah dikede ya. Sok ya. Maha. Tah, sok. Ya, diangkat. Angkat apa ge? Ya. Terus. Tah. Enggak. Wah, aing. Duh, aing kalilaan mah dikede ya, nyaan. Duh, aing. Mun ngalah ulah di dinya aing gawe. Aing. Pun, aing. Duh, aing meuni aya we di meuri ku harareset ti Bang diajarkeun macul ge. Cenah tegep na ieu macul teh cenah tegep. Ya, sok cenah tegep sakali deui. Ya. Nah tegep na. Sok. Ieu tah angkat supaya henteu belok. Iya. Heuh, sok. Tah, pageus teu? Agel. Ku pageus wae ieu teh. Terus. Teng aduh. Aing Mang Imron. kadi atuh. Lareureui wae na usaha teh. Ampun teh aing. Dah, si Imron, saya dulu aing. Sekarang digebus ke sini sia. Sok, saya lupat ke mana sia? Halo. Sia. Oh. Goblok teh si Imron. Dulu aing disiksa. Kanil. Teu naon sia? Alau Mang Imron itu geuning Aku sih mun budak wae digubus-gubuskeun di sawah. Alau Ingat aing diomelan bapak sia atuh. malah digejeburkeun. Geus balik ke mandi, salin. Mun baros gitu ampun ting si Imron. Mana nya jelema nya? Peupuh wae si Imron ya. Ayo alo aing dihanteman digubiak di sawah. Deh, dengan mun kapanggih ku aing si Imron ku aing mau dibere nyatu ku aing aja. Aduh.
Waduh. Wah, Haji, leangan muanya euy. Aduh, bakal babak belur ya lu mun kanyahoan. Soalnya itu dulu aku di babas-babaskeun. Aduh, ayo. Ayo enggak saya, hanjat. Kanil, tuh, ayo sumur tuh, mandi di sumur. Alau, meni bau kieu Ayo geuning. pan, eta mah nya kawaco tuh bau oge. Alau, Sengit, ayo, tah, sumur, mandi tuh, ayo gayungna tuh. Tah, mumpung aya sumur. Diurang serang ka sumur ya hiji-hijina tah, anu ua. Cenah bersiram mandi. Ini mau salah urus si Imron nyakot kieu nya. Ampun si Imron tengah hari sumur-sumur, acan digubiak. Urang po iya lu. Mana kos paya wak lapar ya. Ampun teh kasinan Haji. Duh. Buset teh ngimangin rada jero. Duh. Tahanan di aceng atas deh. Goblok-goblok si Imron ku aing, ku panggil ku aing di pepehan ku aing. Alau, ulah. Nahan ulah digebugan. Ulah henteu. Buset, sia geuningan goblok atuh. Heuh, kitu mah. Urang ku aing gebugan ku aing hayu mandi hasil bener. Ayo. Alau, Aing Imron beblokan pan itu. Aduh, ampun. Kemana ya si Imronnya? Gua enek diajakan bingung bareng ya. Sugan, ai duaan mah kitu paribasana aya lawang usaha kitunya. Ampun, Teng Imron. Ayo usaha Imron ah. Aduh. Aing bau nunulungan. Si Sarkim ka mana? Da yang babaturan hiji-hijina ge meni nunulungan aya. Sakalian ripuh ge. Ampun aing ah. Imron, sata. Si Imron lain eta teh. Malah kada dongkrangan. Kos baya wak lapar. Wayo. Iya Kim. Malah dongkrangan kos baya wak lapar. Ya bi. Set teh aing Balik siang ada ruas wae. Cuma popoyong kodan atuh. Poyong-poyong aing aya Haji aing tas si Kunil pan itu gara-garana. Disiksa ku sianya. Nya wae. Wis baca ah. Nah, ulangan. Si Kunilnya. Aing ketemuan. Diajarkeun macul. Aing seribu. Barang mitina mah aing ge cilaka ti gujubar. Aing disiksa deui macul pagu. Wah, aing rada di kitu rada dikencak. Ngebos budak meureun. Ngebos. Sepe. Goblok aing dicarikan Haji babak belur. Nyata aing Mana ini hajina? nyau balik meureun jiga nanti. Duh, aing mudah-mudahan ya balik atuh aing dek kukumba ka sumur dah. Eta rada ieu. Ih, naon eta lengan cia basa ah. Tiris aing deh hasana tuh saeutik dah. Goblok ah. Lanjut sok. Lawan ah. Aduh, sedap sia menang sia boga. Sia cek ah. Sia menang eta udah. Baletakan ah. Mana di mana sia boga udah sia. Ngutang biasa na eta. 5 ica ah. Yuh aing diusahakeun poe ayeuna yeuh. Ribu euy. Duh aing Kim. Sia aya weuh kira-kira pikiran. Boro-boro aing pan keur mersian plak genjer tadina mah kok nek dicabutan nek dijual. Si Kandil pan ngalah datang. Duh, aing wah babak belur kan ku aing dah. Cuma lain aing genjernya ata. Nu kamari ge pan laku sia. Udah aing antar ku kumaha atuh tuh. Ayo tuh. Duh, ampun teh nganga sia mah.